teruntuh ku angin. Emang kunaon kitu bisa teruntuh kieu? Tah, jamu tolak angin. Nobita. Naon sia teh mon meuni riweuh? Sia teu nanya kabar? Kabar naon ari sia teh? Anjing kabangetan hirup sama molor wae hirupna teh. Tingali keluar ku sia, tingali. Anjing ieu kunaon tah runtuh kieu imah? Imah si suka aman? Runtuh oge meureun, sarua da kabeh. Imah urang unggul teruntuh mah. Emang kunaon jadi runtuh kieu? Tadi pas sia mulur aya angin puting beliung. Samemeh puting beliung BMKG ngumumkeun ditanggung si heula. Nah atuh ari sia lain ngahudangkeun aing. Anggurak, sia ku aing teh tadi diudangkeun jiga jelema pae meuni hese. Untung aing boga alat ajaib ame teruntuh ku angin. Emang kunaon kitu bisa teruntuh kieu? Tah, jamu tolak angin. Selain bisa menolak angin ke dalam tubuh, ieu ge ampuh diteunkeun ku aing naluhureun panto. Ruksak anjing film Doraemon dijieun kurang Sunda mah. Ari sia kunaon luman lamun jika nu teu boga duit. Lain teu boga duit anjing, aing rada galau mon. Kunaon ari sia diselingkuhan ku sisi Juka lain? Lain tangkurak dengikeun heula. Sok naon carita ke Akang Doraemon. Anjing Akang meni fales ya mon. Arek cerita moal ieu, mun moal aing nu carita. Sabar atuh sabar. Kieu aing tadi nongkrong jeung barudak si Jajan, aing si Juka jeung si Suneo. Terus kunaon maranehna main game, naon ning mabar da baruga HP. Aing luman lamun teu puguh. Oh, jadi sia galau teu boga HP. Lain kitu oge. Asa beda tongkrongan we anjing, teu neurah ditanya jika gebog cau. Ieu nya emang ayeuna mah nongkrong kudu mawa HP. Ngobrol dina game geus lain jamana nongkrong ngopi jeung kongres. Tapi aing kangen mon, baheula aing main jejengkolan ti kasih Jayan nyusruk, da awakna gede. Aing main kaleci, main congklak jeung sisi Juka jeung main karet. Ayeuna nongkrong teu main game, nya saribuk maraen HP jeung kabogona cetan. Curhatna ke Mamah Dede lah anjing. Bagong sia saruana. Pemirsa, Negara Konoha, berjumpa lagi dengan saya, Suki Jem, dalam acara seputar berita edisi Kamis, tanggal 26 Oktober tahun 2023. Berita pertama adalah, telah terjadi kasus pencurian kayu bakar, seorang kakek berumur 70 tahun, dan divonis penjara 12 tahun. Berita kedua adalah, diduga seorang pimpinan pemerintahan Konoha bernama Yanto telah korupsi senilai 250 miliar rupiah, dan divonis penjara 4,5 tahun. Berita siang hari telah berakhir. Sekian dari saya Suki Jem, kembali lagi besok siang. Doraemon, kita harus memberantas korupsi nih. Kamu betul Nobita. Apa kamu mempunyai alat untuk memberantasnya? Biar aku cari. Center Pembasmi Korupsi. Hah? Center? Bagaimana cara pakainya? Kita tinggal center aja satu wilayah, nanti yang korupsi bakalan hilang dan dipindahkan ke penjara. Penjaranya di mana, Doraemon? Nanti kita lihat pakai pintu kemana saja. Ayo cepat ganti baju pahlawan. Pahlawan pemberantas korupsi siap melayani. Kita mau kemana, Doraemon? Bukankah kita mau membasmi korupsi? Kita ke gedung pemerintahan korupsi. Oh iya, kita sudah sampai, Doraemon. Ya sudah, kamu tembakkan senternya ke gedung tersebut. Baiklah. Ayo kita cek gedungnya. Kenapa tidak ada siapa-siapa, Doraemon? Aku tidak tahu. Ya sudah, Doraemon, kita cek saja di penjara. Memakai pintu kemana saja. Pak RT tulung Pak RT, gua tobat mau sembahyang, ampun. Karena awan maneno kenungguan chat si suka teh dibales-bales. Tapi manehna ngabaran ari ka mana heula kitu atau ari ka mana heula kitu. Henteu mon ujug-ujug menghilang dari len we. Tah tandana berarti teresep ka maneh. Piraku sia mon ngomong teh. Da manehna bogoh ka urang, mal mungkin dari urang ari teu bogoh mah. Dari memaneh karena karunya meureun.
chat geng geus teu dibales, kemudian perasaan. Ku tak bisa menggapaimu. Inget cek tukang parkir 2000. Lain eta goblok. Terus etapan. Tapi mundur percuma diteruskan kan nyeri hati. Tapi mun aing geus dedeh pisan. Eta hulu ras babatok kumaha wenog aing mah sebagai bestie ngabija anu terbaik. Lamun maneh tersakiti carita ka urang aya aing bestie boga kantong ajaib.